Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng siang pamirsa. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang bisa patepang deui patepung lawung dina pidangan warta loka. Warta tiloka pikeun urang sadayana anu bakal disaringan ku Sim Kuring Halisa Amalia baris ngawartakeun carita utama. Dinten ayeuna tepatna dinten Sabtu 10 Mei 2025 dina danget ieu urang baris ngulik program anyar Tigang Pangagung Jawa Barat. Kang Dedi Mulyadi nu ngirim siswa baong ka barak militer pikeun ngoronjatkeun disiplin jeung ningkatkeun karakter. Ieu program jadi sorotan masyarakat sabab menggunakan pendekatan teu biasa pikeun atasi persoalan moral jeung kabangoran anu aya di kalangan rumaja. Program ieu resmi diluncurkeun ku Girang Pangagung Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi. Anjeunna nyarios yen ieu teh minangka usaha darurat pikeun nyelametkeun generasi ngora anu geus kabawa ku kabiasaan goreng kayaning kebiasaan main game, ngarokot, tawuran nepi ka tindakan kriminal. Di Purwakarta oge tos aya 38 siswa SMP anu milu kana program ieu di Barak Resimen Artileri Medan Hiji Siro Yuda Kostrad. Nya di Bandung oge tos aya 30 siswa SMA ngilu latihan anu sarupa. Maranehna dijadwalkeun disiplin ti isuk nepi ka peuting, ti mimiti salat subuh, olahraga, latihan baris berbaris, kegiatan rohani nepi ka palatihan bela diri. Selasa hiji siswa nyarios yen manehna ngarasa bagja sabab bisa ngarasakeun hirup anu leuwih teratur jeung jadi sadar kana lampah-lampah goreng samemehna. Gubernur Kang Dedi Mulyadi ngajelaskeun yen waragat ieu program saheulaanan ditanggung ku anggaran pribadi ti Gubernur jeung Bupati Purwakarta dina wawancara di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi. Dina waktu nu bakal datang anggaran ieu baris diasupkeun kana APBD Provinsi Jawa Barat. Tujuanana pikeun ngajaga konsistensi program jeung panyungan siswa-siswa anu milu. Saya termasuk dan Pak Bupati Purwakarta dan bupati-bupati lain wali kota seluruh Jawa Barat hari ini sudah mempersiapkan sanggup menangani dengan bekerja sama dengan TNI. Sanajan boga tujuan anu positif, program ieu henteu lepas tina kritik. Wakil Ketua DPD Ramsil Lenru hidup pendekatan militer teh bisa dianggap minangka bentuk kaputusasaan. Anjeunna nyarankeun alternatif pendidikan berbasis keteladanan. Di sisi sejen, sawatara kolot murid ngadukung program ieu sabab ngerasa anakna jadi leuwih nurut jeung geus bisa diajak komunikasi deui. Mirsa Mega TV, program pangwaras siswa baong di barak militer ieu jadi refleksi niat pamarentah pikeun nanganan masalah rumaja. Secara langsung jeung tegetan ieu memang teu umum tapi nyar hasil nu efektif pikeun masa depan bangsa. Mung sakitu wae warta utama dina program Warta Loka. Warta tiloka pikeun urang sadayana. Sim Kuring Halisa Amalia ngahaturkeun nuhun kana perhatosan sareng kasatian anjeun wilujeng sonten mugi rahayu salawasna nyertai urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.